Nyayur sop ngagoreng tempe, goreng ayam, lauk asin jeung sambal tarasi. Hayu besti masaknya. Tapoe ayeuna teh deuk masak sopnya besti sayur sop. Bawang beureum jeung bawang bodasna keuretan heula tong poho terus pancina tageunkeun we bae antepkeun meh caina ngagolak. Tah ieu teh nya marsihan ieu naon teh ngeuretan sayur sop. Tuh buncisna oge keuretan sarua, wortelna oge tong poho, terus dikumbah nya besti sing bersih ngumbahna teh soalna bisi aya hileudan tah bolak-balik ngumbahna. Geus kieu mah nya bawang beureum jeung bawang bodasna gorengkeun tah terus wortelna ieu teh asupkeun heula tah ieuna asupkeun bawang beureum jeung bawang bodasna besti. Sabari nyayur sop nungguan ieu teh bari ngagoreng tempe. Tuh balikeun we ieu teh tempena nya besti. Lamun geus asak mah ieu si tempena diangkat we tuh ganti ayeuna teh ngagoreng ayam ieu teh ayam pilet nya besti tapi digoreng. Eueuh tulangna jadi we rada lieur ieu teh ngagorengna rada bubuk besti tuh. Sayur sopna geus asak pareuman we komporna. Tah ieu teh ngumbah sambeleun ieu teh jeung lauk asin besti kudu dikumbah. Lauk asinna teh meh tong asin teuing. Tah ayeuna diangkat ayamna ayeuna ngagoreng ieu sambeleunana besti tuh. Tong poho ditarasian nya besti tuh ieu teh ngagorengna rada lilih teuing jadi rada hideung bae lah besti nya. Nu penting mah ngeunah. Tah ayeuna ngagoreng asin besti tuh. Asinna geus asak mah diangkat we besti ayeuna mah cuang nyambal. Tah nyambal besti nya tuh geuningan. Asak we ieu teh nya besti tuh hayu nuhun tos nongton video.